ari ieu bapak hirup bisa dibere sugih pohara ku Allah naon jampe na naon rahasia na cek manehna kula mah teu boga jampe cek kula piraku teu boga jampe boga meureun kitu menang ijazah coba ijazahkeun kana kula Allah cenah kula mah salempengna gantar ari rahasia mah cenah kula boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Kersana para alimil ulama, para kiai, para asatid, para sepuh bini sepuh, para dewan-dewan guru, alhamdulillah sadayana parantos tiasa halalabir. Orang doakeun mudah-mudahan sadayana ku Allah sing ditambih-tambih kamuliaanana. Teristimewa sahibil bait sakeluarga pangarsa Abah Haji anu mulia beserta putra-putri, beserta keluarga besar, beserta santriawan santriawati sadayana. Urang doakeun mudah-mudahan di keluarga besar Abah Haji mugia ku Allah sing ditambih-tambih kamuliaan fid dunya wal akhirah amin. Tekadun ka seluruh jamaah tamu undangan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi kum sadayana jamaah rahimakumullah. Bu, ibu, kadeuleu teh jauh teuing ya. Dan jamaahna jauh teuing geus manu cara mana lemet tambah teu kadeuleu bae. Hampura bilusus ka Ustad ulum aduh kula tos ngarit heula di baros. Biasa we lah bulan Maulud. Sawara geus soak waduh doakeun sing kuat amin. Jadwal sampai silih Maulud sawara geus kieu. Tapi kula yakin berkah mukjizat Kanjeng Rasul sanajan bari jeung seueur keneh sampeureun sing aya pitulung ti Allah. Sebab kamari kula barobat ka dokter, cek dokter Pak Ustad istirahat we cenah menang saminggu mah ulah cara mah heula. Cek kula polomo diatur leungit proyek aing. Mau jadi proyek tahunan kula. Terus ya terus atau Jakaraktara. Wal hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Sakabeh Rasul Allah, sakabeh utusan Allah, dimulai Nabiullah Adam alaihissalam
nepikeun ka baginda Rasul eta sadayana memperjuangkan agama Allah, eta sadayana memperjuangkan kalimat tauhid anu eusina la ilaha illallah. Ieu kalimat tauhid diperjuangkan dimulai Nabiullah Adam. Bahkan maaf, kalimat tauhid teh kalimat anu enteng diucapkeunana ternyata hese diasupkeunana kana hate manusia. Mana buktina ieu jelema salam dunia terliunan jumlahna teu sakabehna hatena aya la ilaha illallah. Bahkan maaf lamun urang buka sejarah Nabiullah Nuh alaihi salam seorang rasul Allah memperjuangkan kalimat tauhid supaya asup kana hate manusia 800 tahun berjuang nu asup kana hate manusia ngan ukur 80 jelema. Bahkan maaf ieu kalimat la ilaha illallah ketika diperjuangkeun ku saha baik dimulai para rasul bahkan ngadiekeun para kiai, para ulama, para ustad, maka awas hati-hati tarohanana nyawa. Sebab Nabi Ibrahim baheula memperjuangkan kalimat tauhid supaya asup kana hate manusia bebelaan di duruk ku Raja Namrud di tengah alun-alun. Nabi Musa sami memperjuangkan kalimat tauhid supaya asup kana hate manusia bebelaan di kepung kutang korak Firaun naik di paehan. Bahkan Nabi urang, Rasul urang sadaya memperjuangkan kalimat tauhid supaya asupkan hati manusia teu eureun-eureun dikepung eta Kanjeng Rasul ku jelema-jelema kafir nek dipaehan geus kadiekeuna ulah kaget lamun cenah aya kiai, aya ustad, aya santri keur berjuang memperjuangkan agama Allah di lembur sok dihewaan ku masyarakat ulah kaget aya tirituna aya nu sok hewa be kana kiai aya nu mana jelemana. Awas kembali la ilaha illallah. Ayeuna alhamdulillah eta kalimat tauhid geus asup kana hate urang, geus asup kana dada urang. Ieu teh sababiah perjuangan baginda Rasul, maka tugas urang nu jadi umat Rasul hiji wujubut taat, urang teh wajib nurut ka baginda Rasul. Nu kadua wujubul mahabbah, urang teh wajib mahabbah ka Kanjeng. Maka alhamdulillah dina saha ayeuna ieu nu hadir ti dieu khususna Abah Haji sakeluarga keur nunjukkeun rasa mahabbah ka Rasul. Sebab eta mahabbah ka Kanjeng Rasul teh teu asal bisa diucapkeun ku urang tetapi kudu dibuktikeun. Kumaha cara ngabuktikeunana? Ya, nu kahiji hasil mahabbah ka Kanjeng Rasul dengan jalan perayaan Maulid. Maka ieu mauludan tiap tahun diunggal lembur wayahna ulah dieureunnan ramekeun sanajan pacet wik musim halodo teu hujan-hujan sawah kuat guaring pinuhikeun hararese nanaon mararahat ulah leutik hate urang umat Islam gedekeun himmah urang pikeun ngaraekeun maulid insyaallah semakin kenceng niat urang hayang ngaraekeun maulid semakin gede pitulung ti Allah amin. Ieu kadang-kadang jelema kiwari nek muludan kok hararese ditagihina jangan ngomongkeun bab teu boga maka bege dimilihkan ku Allah bener teu. Eta ibu-ibu kadang-kadang piheunkeun ari bayar bang kosipah dibayar, bang emok dibayar, bang keliling unggal poe dibayaran bae, ngiridit motor per bulan 700.000 dibayar ari mulu dan kadang-kadang satahun sakali 200.000 nyara rumput asal ditagih. Aya sok nyumput aya. Biasana ibu-ibu eta. Jo BRT mama babuku cek ibu-ibu ceng ari kacan sadi hareupeun imah untar-untir bae Pak RT ge cenah mah bejakeun lamun ka dieu mama eueuh kitu ari maneh ka maneh nyumput heula cenah sakedeung jo Pak RT cek RT cek mana aya teu aya cenah ge Pak RT ka mana ngomongna maneh nyumput heula sakedeung Allahu Akbar wayana ieu bab maulid yo gedekeun ku urang ramekeun tiap tahun dan sebab ieu teh salah satu harapan orang-orang hayang disapaatan ku Rasul jaga japan maafna ngomong urang mah bisa selamat jaga di akhirat teh di antawisna mengharapkan syafaat Rasul ngomongkeun bag-bagan ibadah urang mah jang jauheun bener tak sakajan jelema tukang salat maafna ngomong salat urang mah can asup
kumaha asupna atuh oge rasakeun urang masalah kadang-kadang mulai be usoli begitu bar pikiran ka mana inget kana hutang inget kana oyoseun piraku syarat anu kitu bakal nganterkeun ka surga jang jauheun cenah ustad jeung ibu-ibu kami mah sok jamiahan sok pangajian pangajian urang hayang nganterkeun ka surga mah jang jauheun komo ta ibu-ibu ngaji ngan engkeretna doang datang ke pengajian ngobrol teureun-teureun kiai mah maca kitab ieu mah tisbih wae piraku ngaji nu kitu dikanterkeun ka surga jang jauheun maka harapan orang ialah syafaat baginda Rasul dengan perayaan maulid sing yakin orang lidah hati ayeuna ku orang diagungkan maulid maka insyaallah jaga di akhirat orang bakal ditulungan ku baginda Rasul amin ya Allah ya Rabbal hiji bisa mahabbah bisa hasil mahabbah ka Rasul dengan perayaan maulid orang singkat bagus penting nu kadua bisa hasil mahabbah ka baginda Rasul teh ialah bimahabbatil fuqara wal masakin ku jalan urang mahabbah ka jelma-jelma fakir miskin bahkan ke anak-anak yatim sing mahabbah di awak urang teh hasil oge mahabbah ka Rasul ku jalan urang mahabbah ka makhluk Allah anu sararusah makana wayahna di acara maulid lamun urang boga milik bukan hanya kiai anu diondang kurang tetapi hadirkan anak-anak yatim ayakeun santunan yatim ayakeun santunan fakir miskin dan sebabna tuh hasil mahabbah urang ka Rasul dengan urang mahabbah ke fakir-fakir miskin ke anak-anak yatim ulah sok didaleukeun ka jelema fakir ulah sok didaleukeun ka anak-anak yatim eta teh kewajiban urang dulur komo nu sadarugi ulah sok nutup mata lamun ngajen jelema susah sebab urang hidup bisa sugih loba dunia diangkat derajat ku Allah maju usaha ulah ngarasa menang awak sorongan eta teh hakikatna doa jelema fakir jelema di lembur diangkat derajat ku Allah dunia ka pabalata eta teh hakikatna karena jelema fakir dirinya makanya ulah sok nutup mata ketika orang dibere sugih ku Allah loba dunia urang mapan kadang-kadang pihewaeun dibere maju usaha loba dunia lain pakai tutulung tapi anggur pakai kasombongan bener teh mulian emas beteureun-eureun kot ngahadekeun baju kot dikikeun buah make kongkorong kot segede ranginang doang muli motor pamer kata tangga hayang kadeulu muli enmek teu pira hari standarkeun hareupeun imah disebor make cai beas gujuan beres di sebor di foto langsung diupload hai guys enmek nih senggol dong ih hewan ulah pakai kesombongan iya harta teh salah satu na perhatikan tetangga orang nu sararusa dicicat aya nu dahar-dahar aja urang maaf ulah ngarasa bangga hirup di alam dunia ku Allah dijadikan jelema sugih sanajan ahli ibadah lamun can bisa memperhatikan makhluk Allah nu sararusa sebab eta jelema anu sugih sanajan tukang ibadah lamun nutup mata karena jelema susah sing horeng kauna-naunan di hadapan Allah baheula aya kisah seorang ulama besar Syekh Abu Ibnul Qasim nya ulama nya jelema sugih nya ahli ibadah kasebutna ahli tahajud lamun tahajud teh anjeunna mah ribuan rakaat ku poharana di tahajudna kasebut masyhur ulama ahli tahajud hiji waktu rek tahajud manehna di hareupeun kamar mandi aya lalaki anu kasep bari mawa buku cek anjeunna ari kakak saha cek eta lalaki kula teh malaikat ari eta buku naon cek malaikat teh ieu teh buku catetan jelema anu dicintai ku Allah tur anu cinta ka Allah Syekh Abu bin Qasim ngarasa ahli ibadah penasaran hati manehna cek manehna coba aran kula ayat eueuh di dinya begitu dicek ku malaikat ternyata eueuh penasaran piraku nu matak ngomong piraku karena manehna tukang tahajud unggal peuting unggal beurang jeung peuting teh ibadah ka Allah coba cenah sakali di teangan piraku cenah eueuh teu harti amat ku kula barang di teangan deui ku malaikat ternyata bener eueuh protes manehna coba kang tanyakeun cenah ka Gusti Allah bener sebabna aran kula teu dicatet dirinya
langsung Allah mere ilham ka malaikat jeung Gusti Allah malaikat bijakeun ka Abu bin Qasim nu mata poin teh dicatet arana dirinya sebab manehna teh makhluk aing anu sugih ahli ibadah beurang jeung penting manehna ngan ukur ibadah ka aing sujud ka aing teureun-eureun tetapi manehna henteu memperdulikeun makhluk-makhluk aing anu susah anu aya dina sekitar manehna horeng kaweuna naonan ieu awak urang ka dibere sugih ku Allah tapi urang nutup mata kana susah geus wayahna ketika urang dibere muncilat usaha ku Allah ulah sok ngarasa menang awak sarangan tuh sing inget kana fakir miskin komo anak-anak yatim heulakeun ulah dipanderikeun insyaallah jelema lamun ngesantunkeun anak yatim baik berbagi jeung anak-anak yatim bakal dispesialkeun ku Allah dunia akhirat amin ulah boga kisah ieu kisah nyata ulah boga babaturan eta batur kula teh boga bos atuh ngaran bos jelema sugih ka duit di mana-mana pakayana pabalatak imahna mentereng pamajikanna be 3 unggul poe teh lieur manehna mah ngagolangkeun duit kudu dikamanakeun ieu kulobana duit ari urang mah lieur ku eueuhna hiji waktu diwaukeun jeung kula begitu wau kula nanya pangangguran ceuk kula Pak ari ieu bapak hirup bisa dibere sugih pohara ki ku Allah naon jampena naon rahasiana cek manehna kula mah teu boga jampe cek kula piraku teu boga jampe boga meureun kitu menang ijazah coba ijazahkeun kana kula Allah cenah kula mah salempengna gantar ari rahasia mah cenah kula boga naon kitukeun ka rahasiana kula nu matak dititipan ku Allah harta anu sakieu poharana pakaya kula di mana-mana dimulai ngarintis usaha cenah kula tahun 80 nepikeun ka ayeuna kula teh can pernah ninggalkeun santunan anak yatim dina setiap poe Jumat isuk-isuk sing horeng eta teh masyaallah para abdi sadaya santunan anak yatim dina poe Jumat setiap isuk teh eta darajat urang dina urusan dunia makana nu keur arah usaha ya nu hadir di dieu hayang diangkat darajat urang ku Allah dina urusan bab dunia hayang maju wayahna setiap poe Jumat isuk-isuk urang tider anak-anak yatim santunan anak-anak yatim teu kudu loba teu kudu gede nu penting ikhlas karena Allah ta eta cek manehna kula macan pernah ninggalkeun santunan anak yatim ti baheula dimulai hiji 2 anak yatim kiwari geus 100 bahkan kula boga yayasan sagala yatim piatu dibiayaan ku kula sagala-galana jale lain beak kenapa kayak kula nyangkin ngalobaan bae cek manehna eta rahasiana di dunia kene ku Allah dispesialkeun ku sabab wasilah urang teh santunkeun anak yatim tacan di akhirat cek Kanjeng Rasul ana wa kafilul yatimi fil jannah kula bakal bersanding babarengan di surgana Allah jeung saha jeung jelma-jelma anu nanggung anak yatim keur di alam dunia na insya alhamdulillah dua hasil mahabbah urang ka baginda Rasul dengan mahabbah ke anak-anak yatim fakir miskin terus ya terus kamana teu capek henteu ieu kosina buriteun tukang son saya tah rada puter supaya kana ceuli gula tah sawara kulana geus kawalahan rada bantu kontrolna Mang Yasin lain di sana ya Mang Bogel ya nah met deui sip nah siling bantuan we keur kieu mah sebab tukang caramah jeung tukang salon eta kudu saha teh ieu sawara kula wasilana dobrak kieu hiji kurang hees nu kadua dibere salon bubar makanya ulah macam-macam panitia lamun dek ngayakeun muludan salon ulah asa-asa nu hade gering tukang caramah ka nah dua terus ya hade ulang hidung ulah hade insyaallah bismillah dua tah nu katilu bisa hasil mahabbah urang ka baginda Rasul teh ialah bimahabbatil ulama ku jalan urang mahabbah ka para ulama ka para kiai ka para ustad ka para santri insya makana ibu-ibu nu halal diri di wayana tanamkeun dina hati urang sing mahabbah ka para kiai sebab jelema hirup di mana baik maaf teu pantos ngahewaan kana kiai kunaon kitu karena urang kabeh butuh kana jasa kiai benar teu sabadung-badungna jelema teu pantos ngahewaan kana kiai butuh nah
cenah aing teu butuh kana kiai bohong lebah pae ngasalu nyalatkeun bener teu teu pantes urang hewan kana kiai ka jelema kabeh butuh kana kiai hajatan butuh kana kiai sunatan butuh kana kiai paeheun butuh kana kiai wong jelema kasurupan bagi kiai nu diteangkeun bener teu teu pantes urang hewan maka mahabbah gedekeun ka para kiai ka para ustad termasuk ka para santri anu keur mararondok ulah sok hewa bae ka kana santri jelema kiwari kadang-kadang mami santri nek ngariung bage geledak cenah kudu jurik berkat nek ka mana cenah eta ya Allah kuat jurik berkat cenah ngomong ieu wayahna ya ulah sok benduk ka santri walah cenah ustad kumaha teu hewana jeung kana santri ja santri mah cenah neuh piomongeun bae ayana adabna santri eta tiba baheulana ge piomongeun bae
kurang nunggu sedek ngararaji nu can daek penta ka Allah supaya hati orang teh diberi mahabbah kana kiai. Sebab masya Allah ieu akhir zaman kiwari lamun ngomongkeun bab ngaji jelema geus hararese. Aya pengajian rame lebah muludan doang, jalebah pengajian mingguan materi mana ngitung masyarakat mah kadang-kadang lebih ti 200 tapi lebah nu hadir paling opatan eta ge geus nu hiji bengit nu hiji batuk mulai ngaji batuk beledug teureun aya nu hiji repeh si eta mah batuk henteu bengek henteu horeng mah hees cara mengaji nyalan dena tihang baringnya hujan kuat ker bae. Begitu beres ngaji hudang usapan mata alhamdulillah cenah ya Allah ku ngeudah teuing di jalan ka surga atuh hees ieu ngan aneh kula hees ongkoh kueh mah beak hareupeuna saha nu makan cuy iya masya Allah bab pengajian geus hararese aya nu rada rame tinggal pengajian ibu-ibu. Hari ibu-ibu mah lebah ngaji teh masih kene rame alhamdulillah ngan aneh kula eta pengajian ibu-ibu teu di mana kudu marawat tas bae sugan kula mah kitab barukunan horeng mah buras jeung bawah datang ka pengajian barang akan beteureun hiji mawa tas penyakit ibu-ibu mah nu kadua ibu-ibu penyakitna eta lamun naik ngaji kudu marake seragam bae. Sekolah mamatak naon pengajian yo tek nu hideung tanu hejo tanu coklat tah ieu mah kudu seragam be seragam tungtung anu teu kabeli seragam teu milu ja isin bener tah loba bejana RT 01 seragamna lebah ngaji kuning kuat kuning kabeh doang tai palin RT 02 mah putih kuat doang kuntul hiber doang makana ibu-ibu mah teu di mana-mana pengajian teh rame bahkan bajuna rupa-rupa salakina orang paru-paru bayaran hutang tapi geus teh ari pake ngaji masukan barokah alhamdulillah ya bab pengajian ramekeun gedekeun ke orang setiap minggu di lembur urang ulah sok dideuleukeun ieu mah kadang-kadang jelema pugu cager awakna sehat mampu pikeun milu ngaji kalah ka manggul pacul ka sawah pan piomongeun tanu kos kitu ulah sok nyangsara awak atuh hirup maka kurang gitu urang eta jaga di akhirat nupang sangsarana di hadapan Allah di akhirat lain jelema nu tukang maling bae lain jelema nu tilok salat bae tetapi cek baginda Rasul inna asyaddan nasi yaumal qiyamati hasratan rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu saknya-nyana manusia anu pang sangsara menjaga di akhirat di hadapan Allah lain nu tukang ngagarong bae lain nu tilok salat bae tetapi nyaeta manusia anu keur di alam dunia nak mampu pikeun manehna milu ngaji mampu pikeun jamiahan tapi teu milu ngaji anggur manggul pacul kaleuweung pagawean urang eta ka biasana bener teu bertong-tong pengajian anggur ka sawah padahal awak cager majelisna aya kiaina geus aya kunaon anggur mabur dianggapna nek sugih bae padahal nama sugih henteu horeng sangsara jaga di akhirat terus ulah dilalaurakeun di pengajian pelajaran sadaya maka deketkeun awak urang geuyeungkeun kita ngararaji anak-anak urang pamajikan urang sebab akhir zaman jelema kiwari maafna ngomong kana ngaji geus nyepelekeun kana kiai loba ngajauhan omongan Kanjeng Rasul parantos timbul ayeuna teh saur Kanjeng Rasul kapungkur saya ti zamanun ala ummati yafirruna anil ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin saur baginda Rasul bakal datang hiji zaman hiji mangsa ka umat kaula anu mana umat kaula teh ngajarauhan kana kiai ngajauhan kana ulama kiwari geus timbul ka jelema acu-acu kana kiai pengajian sabarodo bae pondok pesantren bararagus bangunana nu geusina eueuh anak-anak urang teh katumpulna ku sarakola bae bener teh bogoh keneh kana ilmu umum tinimbang kana ilmu agama tak berarti kiwari geus tembol omongan baginda Rasul jelema cuek kana pengajian geus dianggap wajib ngaji talab ilmu agama teh ketika geus timbul ayeuna ku urang bisa dirasakeun jelema loba jauh kana kiai urang ulah ngalangina ulah tenang-tenang naon sababna sebab lamun geus timbul cek Rasul samodel kitu Allah nurunkan tilu musibah ke alam dunia mana nuka hiji teh cek Kanjeng Rasul bakal diangkat keberkahan tina hasil usahana
ayeuna rasakeun ku urang jelema KBG arah usaha nu ka sawah teu eureun nu dagang teu eureun nu kulit teu eureun bahkan nu moek meuting usahana amprekan lempang tanggal 1 balik tanggal 30 tetapi hasil usaha dirasakeun ih hirup urang teh kana rieu bae bener teu pangrasa kurang bae nu aya sing horeng cirina ieu berkah ku Allah diangkat saeutik-saeutik karena naon penyebabna awak-awak urang keneh bae buah-buahan maafna ngomong kiwari hop geura perhatikeun ku urang usim kadu geus jarang usim tundun jarang usim dukuh jarang beda jeung baheula ibu buahan eta baheula lamun usim kadu di lembur kula ceuyeah kadu teh ulahkeun nu boga nu teu boga seueuh ngakan bari kaduna anis bari kaduna teh anis amprekan buahan tiap tahun baheula teu susah jelema hayangkan kadu tetapi ngadiekeun rasakeun kurang usim kaduna 4 tahun sakali bari jeung buahna saeutik eta ge jarang amis bari tiis bener teu kunaon bisa kos kitu perjalananna nu beda lamun baheula munasabah kadu lebeut bari jeung unggal tahun bari jeung amis buahna karena eta jelema baheula mah makean kana kiai makean kana ilmu agama sararieun nabrak ilmu agama teh baheula mah sanajan bararodo cek kiai AA baheula mah cek kiai B nurut ketika usim kadu baheula kadu kembangan pentilan teu wanieun baheula mah ngajual kadu pentil keneh teu wanieun jadi kadu teh nungguan kolot heula lamun geus kolot terus dialak karak dijual eta baheula sebab makean kana ilmu agama nurut kana kiai haju baheula mah maafna ngomong ketika usim kado eueuh kado anu di talian jadi kado teh nu ragag banggi hak nu mulung aya babe sedekah di dinya karo yang stein nu teu boga supaya ngakan baheula eta ju aya kado ditungguan teu di talian aya amprekan di geuweung henteu moek meuting duang kiwari waya magrib masalah heula baheula mah jadi beduk maghrib beduk isya mah tilok aya jelema di saung ngampi heula ibadah ka Allah makana wajar kaduna lebeut buahana unggal tahun rasana amis berkah keneh dirasakeun ceuyeah bari ulahkeun nu boga nu teu boga seueuh ngakan kadu eta baheula tetapi ngadiekeun hop geura rasakeun ku urang eta kadu hese buahana bari jeung saeutik bari tiis kunaon sebabna geus teu make kana aturan agama kadu lebeut kembangan pentil keneh geus dijual kiwari babe tur eta kadu di talian leungit pan bang sodako sanggeus di talian nu nyilir kana hulu kula di talian ongkoh ditungguan ongkoh moek meuting nungguan kadang-kadang batur masalah maghrib imam mawa gula kopi termos kaleuweung tungtungna maghrib teu salat isya teu salat subuh teu salat maka cek kadu aing teu hayang buahana ge pundung kaduka geus panyakitna teh punten lain angin tibara lain virus tetapi penyakitna urang-urang keneh baik karena urangna jauh tina ilmu agama karena urangna teh teu makean karena ilmu agama kudu disampaikan ku para kiai betul apa tidak da ieu solusina ketika urang hayang barokah sing horeng awak urang anak urang pamajikan urang masyarakat kabehan teu aya di jalan iwati deukeutkeun ka para ulama ka para kiai insyaallah berkah bakal dirasakeun ku urang hiji nu kadua lamun jelema geus ngajauhan kana kiai ngajauhan kana ulama geus teu balikeun ngararaji jeung Kanjeng Rasul sallallahu lahum sultanan dzaliman pajabat anu jadi teh bakal pajabat anu zalim geus kiwari loba pejabat anu dolim nu poho kana rakyat loba kiwari ka jalan urang daek ngarasakeun ieu pajabat maafna ngomong hade ke kana jelema lebat daek pemilihan doang bener teu keur daek pemilihan kapan ngider amprekan ka mana wayahna cenah teh kula pangcolok ke ceuk ibu-ibu boro-boro nyolok kakak kula geus 3 bulan teu dicolok-colok paling masalah kieu teu balik-balik lain cenah wayahna kula pangpilih keur waktuna
lamun kula menang pokoknya macam masyarakat mah tenang baik bener pan begitu geus menang mah beas mahal ge tenang baik jalan rusak juga lembur tenang baik pan ngalideuk pejabat anu kitu teh keur hayang dipilih mah adug-adugan ka masyarakat giliran geus menang poho ka masyarakat tayeu ketika aya pejabat anu model kitu bahkan loba anu ngagolin cenah kana rakyat urang ulah 100% nyalahkeun pejabatna penyakit nama urang-urang keneh bae karena urang nang geus jauh tina kiai teu makian kana ulama maka ku Allah dijieun nu duduk teh pejabat anu zalim nu teu karunyaeun kana rakyat tang geus lamun urang hayang panggih jeung pemimpin anu saleh anu adil maka kuncina rapatkeun barisan urang sing rapi sing deukeut awak urang jeung para ulama jeung para kiai tegas tangara rajin teh kuat nu katilu ieu nu paling pake khawatir mana sebab jeung Kanjeng Rasul jelema lamun geus ngajarauhan kana kiai wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin ngawaris urang paehna teh teu nyandak iman Islam na ulu salamatkeun awak urang sanajan bodoh ieu di alam dunia sanajan bangkawarah ieu hirup urang punten urang hayang salamet di akhirat hayang mawa iman Islam ieu urang ketika maot maka hayu lamun urang hayang mawa iman Islam ulah sok nyepelekeun kana pengajian ulah sok nyabodokeun kana pengajian yo deukeutkeun di mana aya jamiahan di mana aya pengajian selagi urang teu sibuk memilu insyaallah jelema lamun geus deukeut mahabbah kana kiai ngawaris paehna teh nyandak iman Islam tetapi sabalikna jelema lamun geus teu daek duka deukeut kana pengajian komo bari jeung hewa bae kana kiai nu keur ngaji eta ngawaris paehna suul khotimah naullah mudah-mudahan urang nu halal diri di dieu sing dipaparin taufik hidayah ku Allah amin sing tiasa urang ngadeukkeun ka guru-guru urang ka para kiai ka para ulama daek ngaji ilmu agama urang babarangan sehingga ketika urang geus daek ngaji sing dihitung urang teh manusia anu mahabbah ka ulama lamun urang geus masuk manusia anu mahabbah ka ulama sugan urang sing dihitung jelema anu mahabbah ka baginda Rasul sementara manusia anu mahabbah ka baginda Rasul mah insyaallah sepadung apapun hirupna di alam dunia maka jaga bakal ditulungan di syafaatan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ka surgana Allah amin ya rabbal hapunten sakitu anu kapihatur nuhunkeun dihapunten pilih bisi ayat kasalan bil khusus kasadaya para kesepuhan hadanallahu wa iyyakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.